wabarakatuh. Para undangan sadayana anu dipihormat, ibu bapak hajat sarimit nyaeta pun anak anu sumkuring dipihormat anu tos ngahiras ka abdi miwarang mang nyawerkeun. Mugi-mugi putrina anu tos digusaran sing dijantenkeun jalmi anu soleha, anu hormat ka ibu rama, anu bager kasasama, anu tiasa ngajungjung darajat bangsana nyaeta kaum wanita. Ayeuna aya bapak hajat dua payungna aya. So. Korsina. Sok. Korsina. Eta nyadak tidinya korsina. Sok payungan. Heuy, nya hareup ngidul, nya hareup mana? Nu mulungan anak adi itu meureun. Adi itu nu mulungan anak meureun hareup adi itu teu kumaha? Kajen sok bae sok. Sok. Heeh. Mana budak kuserna ka dieu? Sok. Nyamber ngarep ngidul mati dia mulungan anak nya bener lain. Oh. Sok. Maluruh nu langkung jauh. Punten bantos ngari rada enggang tobat mung tuung madah tiwiwitan estuka tiasa handap teka hontal sadayana nya aduh pada centil teh tukang nyawa da pugusan sabakna alon bismillah asmana Gusti abdina nyelang nyawer ayo sawer bubukaning ati ngarapi huruk nu pasti taji burut sawer gusar nu katunda tumurun tinini aki ayah 10 bulan ngakandung tapi bu henteu embung kade atuh dipercanten Gunung Agung alon itu deui kasang rama henteu aral teu subaha brol neng gubraga alam dunya nyaahna tayahinggana satahun ka 2 tahun dugi ka 5 tahunna neng nyarios manica petang majah hoyong di gusaran cunduk waktu ninggang mangsa ayeuna di gusarannya nya salamet nu digusar nya salamet nu digusar nya salamet nu hajatna ngalah ageng barokahna ayun ambing
pepeling bari ngageuing pekregepkeun ku eulis ayeuna nya kieu da pepelingna kade eulis muntos nencak diwasa sing jadi wanoja anu perkasa bisa ngalametkeun bangsa sing jadi wanita sejatining wanita nyaeta Ibu Kartini nurutan Ibu Kartini bisa nyalametkeun bangsa istri bisa nyalametkeun bangsa istri bisa bebela ka negeri tuturkeun Dewa Sartika bisa nyalamet kaum wanita wanita kudu sakola bisa nyalametkeun kaum wanita ka ibu kesa sumujud karama pon kitu deui kasasama tong kumaki istri boga ajen diri tutur saur kapihatur abi bade amit mungkur daun salam daun kangkung assalamu alaikum amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan sos mung sakitu sawer sim kuring nutungkap Atur nuhun ka Ibu Juru Sawer.